Rayok, aing mah dagang teh mung babarengan deui jeung maneh ah. Ieu banyak Ulah kelas ya. kitu bah, da milik mah geus anu ngatur. Ya ulah kitu atuh. Dagang teh kudu sportif. Nu erek beli cilok ka aing kudu dinya digoreng-gorengkeun cilok aing naon maksudna? Apura atuh pan urang hilap tadi mah aing geus sarua can ngalarisan aya nama ngalarisan. Geus aya nama atuh kieu wae. Uang sportif aya nama aya nu meuli ka Abah. Oh, peladangan ku Abah anu meuli ka urang. Meureun milik urang eta tapi Abah ge ulah panas. Heeh, nya kitu atuh. Moal aing mah panasan da geus milikna baru. Salaman heula anu mah. Cantel. Miara domba teh dua, domba bikang dua nana. Ayeuna geus ngalobaan arana. Pesan apa? Meser cilok we lah. Oh, siap. Sabarahan? 5.000 biasa. Oke, siap. Kang cilokna. Cilok. Teu jadi Kang da atau siomay ya ya. Atau siomay wae. Nah, jadi. Da ieu tos siomay lah jantenna lah. Padahal, non maksudna sia teh kan nyawa sorangan. Iya, teh bieu beli cilok ka aing. Nah, ieu mah kudu didinya pasti digoda sia nya. Non maksudna padahal. Rek nyawa teuing eta tanyakeun wae urang mah pesennya di ladangan ku urang mah. Nu balik didinya Kang. Ek beli cilok, ek beli siomay. Siomay lah, meser siomay wae. Kudu pertak siomay wae cenah. Kok bisa gitu? Awal pertamanya, yo, erek beli cilok. Iya, naon jeung aing. Beli nu bae kan tuh. Pas saya beli teh nu itu teh cilok.